aing geus 3 bulan be anak si Akang. Jor teuing si Akang teu balik-balik oge, moal diteangkeun ku aing. Senajan nepi kalahiran ge moal dibejaan ku aing si Akang. Aing kudu pura-pura bager ya kasih Nyai supaya manehna ulah curiga ka aing bahwa si Aona cicing di imah aki aing. Tapi mun manehna nanyakeun si Aona kumaha nya? Lah bodo amat, mau dibejaan ku aing. Aing hang nyaho, si Nyai geus kaluar encan nya di imah aing. Sia karak balik deui ka imah sia opah. Emang sia tos di mana? Aing mah cicing dinu aki aing heulan. Opah, ari sia rek naon balik deui ka imah sia? Aing mah karunya be ke sia busing aya naon doang. Pan si Akangna euweulin. Hooh, si Akangna teu balik-balik. Atuh nya balik jak usah diusir. Heueuh opah, teh heula main keur emosi ka si Akang. Mangkana Nyai, sia ulah sok ngomong sembarangan. Balik pan si Akang. Heueuh opah. Opah, pangneangankeun si Akang Jung. Ayeuna main karunya ka si Akang. Tah hayang aing kudu neangan hoki sia. Teangan ku sia. Nyai, itu saha? Mana opah? Itu. Opah, eta mah jiga anu maling. Saanya teh Nyai? Dinyaho aing ge opah. Hayu Nyai, geran Nyai, geran. Keburu jauh be. Pegat. Ayo opah, ayo. Ya Allah, siapa jeung si Nyai? Hayu geran Nyai, hayu. Opah, hayu sia kunaon eureun, urang pegat di hareup. Aing ngireum beuteung Nyai. Geus sia mek ka ditu. Lah sia mah kitu. Dipegat ku aing di dieu. Sahanya eta jelemana aing penasaran. Tuh, jelemana. Sahanya? Maling! Buka! Buka! Aing hayang nyaho sia saha? Maling, saha sia? Coba buka! Coba buka! Horengan sia, Kang. Akang kunaon maling? Si mana? Akang, pan ieu Nyai. Menya Akang teu nyaho ka Nyai. Nyai saha sih? Atuh Nyai pamajikan Akang, menya Akang poho. Ngunah bae aing kawin gencan. Terus si Akang kunaon nya? Gelok itu. Aing pura-pura teu nyaho ka si Nyai. Kemana eta si Akang? Akang, nu ka mana deui? Aing bancet